walang ko 100 aing dibere 50 nya mis. Euy wis lumayan 50 deh. Hah. Yes. Kira ini kawan ko naik ngomong aing 100 dibere 50 aing mampu mis teh. Bangkok aing bodoh berarti modalnya gitu malah. Eta kopi bisa disiraman nih ngagembrong kita teh. Masih buat teh can diinum teh. Matong, yuk kopi geus disiraman. Ya, eta nambena kopi disiraman dah. Eta teh kopi teh can diinum. Aduh aing mah diingkeun tatis. Ambena disiraman. Geus disiraman kitu. Teu bener eta aya kopi disiraman. Aing mah diingkeun di tatis. Lah, nya eta da geus disiraman. lah lo. Emang wasi mun disiraman. Uban. Jelema teh ngabejaan eta kopi disiraman. Mang wasi, ambeh naha kopi-kopi be kudu anu ansieum. Ieu teh kopi teh diingkeun di tah tiis ku aing teh. Ayeuna ku pawasi kara disieman. Disieman teh. Beuna ieu teh. Candi ini ge foto. Ngaliwat ngabejaan. Ngaliwat kumaha aing bisa dudukan sade lamun teu ka pawasi mah. Ieu kopi masih foto. Aduh ambe naha di anu ansieum. Ya ieu mah moal ka uyup ieu teh. Kopi teh Aing mah ngabejaan ieu kopi. enggak lah, ngabejaan kumaha eta mah alasan eta mah lamun teu ka bawah ka saha aya kopi kudu anu ansieum euga we eta kumaha ti dieu ngalaan sieumna Ya ilah lantak mampu musiram. nyalain masalah budak bolona dah ada itu ini mati deui awas udah deui teh kopi kudu anu ansieum teh jadi teu kahakan teu kainum Wah mun kitu mah kudu ditambahan kaloba siram sabaha ieu teh 5.000 zaman ayeuna mah teh kopi teh 5.000 ya digantian ya. Ya digantian ya tah boleh saya mah. Lain ku masalah gantianna anak kok duit pada aing ge mah wa. Ngan pada ulah deui teh teh. Kitu teh. Ok yakin listu. Di nyalain bola kitu mun. Mun deui teh. Dasar ak yakin dasar. Gua mah teh idang kopi-kopi anu ansieum. Kenalan ka tunda teh hayang ngopi heula tadi nama engke. Jelema teh idang. Bareng nya jelema teh teu lengkot, teu jenggot. Ane mangneangankeun awewe tapi teu datang-datang sakililana teh nya. Aduh kan gitu jelema teh nya. Mane we jadi acan. Dah. Ya aya si ganteng kalem teh aya. Kenal Mang Mes? Oh ngadagon enggot teh jeung walang kok. Udah janji oge. Ngomong nama derek iya can derek nyangan dia awewe tadi nama gitu ngan pada duh datang moal Ya Mang Mes. nya heueuh Aing ge boga bikang Mang Mes. Halus. dah nya ka bener aing ngomong teh Ieu da ieu teh jeung jelema kieu-kieu ge nya heueuh. Aya geulis halus bikang mah. Bisik engke ti si jenggot jeung di walengko. Dewek teh seneng di aing aya. nya beres sama kitu mah lah. Oh nyantu padu kitu bae ngaco. Kudu aya panglelesangna da aing teh miang teh. Dan teu lempang da sejen lembur. Nya sosorodotan mah ka sumur gedek le guys. Ye, nya teu bener ada dewek. Hayang teu. Nya hayang kira-kira na pantes kitu gelis mah. Enggeus model dewek mah ngarah teh ngelai ngandeleuna ge. Oh nya ngelain mah kawasakeun teh ge. Nya kawas bae ngelai. Ayeuna mah tinggal kada jang panglelesang aing jang meuli bensin. Ari ngomong teh kudu ngajajanan anakna ambe daekeun. Nya gampang masalah kitu mah. Kawas zaman ayeuna bae gampang-gampang teh. Bukti heula da aing teh miang teh teu engke. Aya ngadagon heula ke enggot jeung kilengko. Dah nya teu pugor anak kitu mah. Geus kada heula padu jang bensin bae aing mah jang mimiangan. Tapi ka bener kayaknya nya. Bener aing mah. Bikang mah wah aing mah geus loba arek nu kumaha. Aing mah stok teh boga tinu pengkor sampai kana jejeg ge. Aya 10.000. Aduh, ala-ala aing mah teh. Sampai 10 nya teh paling 350. Kalah di satu bulaknya. Enggak, aing bakal tinggal karunya ka mana ditarima sakeuge nya. Heeh. Ke mun maneh teh seneng anu si enggot jeung ti kilengko. Karing harebos ka aing. Ke ku aing deui
tepungkeun. Nah, sok atuh. Dan yang gesengek ngemisnya. Ju. Kongkonya. Aing enggot lila pisan ditungguan teh. Sok tungguan baheula. Aya we rezeki teh jang meuli udud lah. Semoga jang meuli udud mah tiis lah. Selamat lah Mang Mis. Tuh. Menang jang udud mah. Loh, God, sekarang deh ya. Eta sia. God, tadi teh meunang henteu eta si bisa. Sakumaha? Udah tanya meunang. Kayak mana ya duit naon ya? Nya mah titaniangan bikang. Ku si Mis aing mah meunang eta 100 tuh. Tuh. Aing mah apasna. Jang bensin mah 30.000 heula. Berarti aing pangga miliknya mah teh nya. Batur aing mah diberet. Kieu ayeuna mah kan aing ngabobodo si Misna terek dibere. Iya bikang tah ai bikang teh kan sasatuan sama udah embe sapi munding kitu. Ayeuna mah wang ditungtuneun ka si Mis. Padewek eta tah ieu ngagiringkeun lah nyegot nyarap anu nungtuna wang ka si Mis ye wang dijogrokeun. Ya Mis kitu bikang kitu kan boga anak hiji kitu ayeuna da kuloneun jalan nyen tanah teh kitu. Kumaha tah lamun kitu? Ayeuna mah dewek bae mun kitu mah duaan aing mah papangginan ge kakara. Yes, anger bah dewek mah. Nangis gampang teh nama aya nama. Bisik ieu heuh nyokot mbena heula kitu. Main usaha. Nya itu di kandang, Bang diting ka si Emas kin karunya Bang dijogrogeun. Ya kitu bikangna kitu. Ambe lamun ieu teh kan si Mis aya kitu kieu teh urang teh tiluan mah nya hiji eleh ku tilu teh da kitu oke hayo lah. Ambe rada sieun ku. Nah, rada sieun ku tiluan mah. Ya Allah. Kita jalan mereka jangan. Etrek yang nama mau mereka dia. Ai mang Mis teh anu nyarek niangan bikang tadi teh ieu teh hayang bikang nu boga anak hiji teh bikang boga anak hiji aing tadi teh. Ya ka bener langkok aing mah lain nangan embe. Aing mah nangan ge awewe. Heula aing teh paling tadi teh nawaran ge bikang lain nangan awewe. Apa yo? Sokanan ge teh Aing teh nanyakeun ge awewe lain embe. Sok kasih jenggot dewek kumaha si jenggot. Nangan bikang. Ka bener aing mah nanyakeun ge awewe. Di mana awewe anu geulis kitu. Aing teh nangan awewe nawaran ge. Nawaran bikang anu yo. Sok aing yo. Dengekeun lah. Aing emang misik aing ge boga bikang di wetaneun jalan nu boga anak dua. Di kuloneun jalan boga anak hiji cenah ge hayang nu boga anak hiji cenah nu kuloneun jalan nya dibawa ku ing bikang ieu anak hiji nah aing mah bisa kumaha dewek nu salah Aing mah nanyakeun awewe nu ge bikang aing ngajawab mah aing teh bikang nyaho ari embe mah bikang aing ngomong kumaha sok amun kitu mah aing geus bobol duit Aing meureun kan jelaskeun jeung nya. Mang Mis teh meureunya hayang awewe. Nah, heureun cik wangko teh dijawab. Aya bikang mah. aya bikang mah kitu Tah, nya bener. Ya mah Aduh. jawabna bikang. lamun kitu mah aing kati punya goblok teh